Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sarta syukur urang panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu sok mikeun hidayah sarta nikmatna ku kituna urang tiasa ngariung di dieu. Henteu hilap salawat sarta salam urang curahkan ka Nabi Ageng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu abdi hormati Ibu Guru Basa Sunda Ibu Novi Nurul Khotimah sarta babaturan anu abdi cintai. Nami abdi Andini Adawiyah Juwita dina kasempatan ayeuna bae nepikeun biantara kalawan jejer kedisiplinan. Laku lampah taat sarta tumut ka aturan atawa penten-penten anu mangrupa tanggal tembalna mangrupakan pengertian ti disiplin. Disiplin oge mangrupa kunci ti kesuksesan. Kalawan nerapkeun dawong ieu di kahirupan sapoe dinten, urang tiasa barobah kaayaan pribadi anu langkung muser dina mengatur wanci sarta dihargaan ku jalmi kira-kira. Sababaraha contoh disiplin nyaeta beribadah pas wanci, menaati aturan anu ditetepkeun sarta micen runtah dina tempatna. Dawong ieu tiasa dimulai ti perkawis alit sapertos gugah di isuk dinten. Perkawis sanes bade ku sorangan teratur ngiring alur anu atos urang pigawe kalawan disiplin. Mangka lamun ieu henteu dilarepkeun, anu lumangsung salah sahijina nyaeta hiji hal henteu mapan luyu kalawan anu direncanakeun. Kumargi eta dipambrih saderek rerencangan-rerencangan tiasa nerapkeun kedisiplinan di kahirupan sapoe dinten. Eta wae anu tiasa abdi sampaikeun. Akhir sanggem abdi ucapkan terima kasih sarta minta hapunten anu sagede lamun aya kalepatan sanggem. Celik putih celak harang. Mugi-mugi aya mangpaatna kanggo urang sadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.